Jadi Islam teh tadi geus dibejakeun 73 golongan. Nu bener hiji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nu bener teh hiji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tah Wahabi ge ngakuna teh kitu, kuring Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi da teh nyambung manehna. Pate kadana gelo. Kita kurang kudu boga guru. Terus urang mah teu kudu jauh-jauh teuing dengan guru. Ye ti kokocoran pamarsa apa, pamarsa abu ya. Ngarah teu lieur. Ieu mah lainnya lain nyindiran kasih A kasih B keur contoh. Ayeuna peda masantren ka luar kota, ka luar provinsi. Tungtungna teh ngahinakeun ka ilmu anu di lemur sorangan. Ngahinakeun ka guru-guru anu di lemur sorangan, di lemur sorangan kan ieu teh kan buya pangarsa apa teh kan patok Bandung, patok Jawa Barat. Terus ayeuna dihinakeun ajaran-ajaranana. Nah, nya kitu mata masantren teh kudu bener masantren. Kudu beuntak hate. Kudu introspeksi diri. Ieu mah keur contoh santri masantren belenyeng keluar naon, luar kota, luar mana. Datang ke jolege gue. Yo kabeh we belegug sia mah kabeh aing masantrenna di luar kota, luar provinsi, luar negeri. Itu jo ngahina. Jo perasaan teh asa pang aingna. Nauzubillah min. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al-muttasil. Sampai kan jauh ge, kan deukeut heuh. Lamun geus eueuh kakak, ini kan pawalata keneh di urang. Ajengan teh kiai teh ulama teh para wali teh. Bem kan jauh. Pek teh kelakah sombong.